menemani, ya. Jangan putus asa, Cik Ani, jalan terus. Bunda juga membebaskan atau membuat hutan pendidikan di kawasan Banten. Hanya 20 hektar sekarang dikembangkan. Tidak boleh putus asa. Harus terus sampai sekarang. Dari mulai alang-alang di Gunung Pancar. Jadi kita betul-betul kalau bicara pelestarian lingkungan hidup tidak boleh cepat putus asa. Betul. Sukses kanggo Cik Ani. Hayu orang sasarengan melestarikan kawasan alam lingkungan sareng cagar budaya anu aya di Gunung Sanghyang sasarengan sadaya tokoh-tokoh kemargi Bunda ayeuna aya di Limbangan. Bunda aya kanggo Gunung Sanghyang urang sadayana kedah bismillah sami-sami melangkah kanggo kebaikan Gunung Sanghyang. Bunda akhiri penyampaian Bunda, mungkin cuma itu saja. Yang terpenting seluruh masyarakat Kota Garut bersama-sama bergandengan tangan untuk melestarikan alam Kota Garut. Sepakat? Ati sing tarik sepakat enggak? Sepakat. Alhamdulillah. Yes. Hung ahung awig nam astu Hung ahung kanu maha agung Hung ahung kanu maha suci Kanu nyawaratan rupana Kanu narindat dengan rapat Secamipit kami amit secang ngalak kulamenta Sejamu kakeun mandapun cupu manik astagina Nubah heula ngarundai ciri ayeuna sejati ku aleusi Bisi nepuk sisi ku ana bisi nincak laragana Bisi kasihku ka badug bisi ka koet karodep Mugia dijaga diriksa mugia dirampa diraksa Payungan ku payung agung rahayu amparan ku ampar jembar waluya mugia rahayu salawasna waluya jaya walakeun rahayu swastiastu nirmala sepda malinglang rahayu sagung